Aduh, sisa nukring adora kangen na terkaing nih kak. Mau amir gini bedog na kayu pang sing rek mantap. Gimana modal ya hore. Ayo. Umur ngeskolot percuma gablek lalaki ge ngan ngusup aja ngusup tolot-tolot teuing anjing teh tolol lamun jaba budak di cenengan teuran ieu teh ka mana beuteung geus lapar ya anjing teh gablek lalaki ge da nyaeta pagaweana kasaki kitu kedaekeun bener geuning gawe ge tawajas wae anjing. Nah, ngomong aing jadi kalak kieu. Sibi. Si Sibi. Sibi ketang. Ka aing teh ngageruruan teh si Sibi cenah. Sorangan we ieu mah. Adik. Ilon. Adik. Ilon. Cara aing jadi kieu. Tes. Cara aing jadi kieu nya. Goblok teh kalak aya langkura kieu dera lah. Kieu gablek salaki teh ye. Gablek salaki teh percuma ge. Percuma teh di. Gablek anjing teh hireut eta ngalewe wae di. Lah sieun nama ku hireut teh. Walaupun malam Jumat sok ngarayap kana ieu ge tah. Danger we ke ngai ku hireut bulu mah, komo bulu dadakan mah ih. Ih, vitamin ih. Ah mending keneh mantau kae mah. Kasaung heula ningali jaba peri kuetung di kitu. Tadi kita mah ieu ngari lading ieu. Ih. Tadi kita mah ya. Ih, ngari la. Ngoret banyak nyamuknya. Geus banyak nyamuknya teh loba kiledan di aing ning keneh make sepatu selobong. Abang warisan tiwalana tingali selobong ge kuat rawing. Masieun aya lalawak kitu asup ieu teh. Coba geus perih beuteung di. Si Robea geus nyiapkeun can nya. Rabea. Naon atuh mah gegeroan wae. Supaya boga tetek rama ieu bakal ketaplak meja nu digablegan teh. Geus nyiapkeun barangnya tueun can. Mana? Itu aya. Mana cokot aing teh beuteung. Ulang ngoret nya bapak siang nguseup wae teh mikirkeun kebon barala ge astagfirullahaladzim. Buru lapar ye. Mingke heula dapurakeun oge medit mak mah. Kumaha ari sia? Disumput-sumputkeun nya pantes da tadi disumput-sumputkeun mah bapak sia sok kakarata kana kolong meja. Nya geus ku aing sumputkeun dina para. Naon? Dapurakeun oge sakieu. Geus sakieu kieu na? Eueuh deui? Eueuh. Astagfirullahaladzim ye. Nah geuning tinggal cangkang na hungkul ari sia emang na aing do mangahakanan cangkang na. Tempo teh dina meja eueuh tinggal kari ieu na hungkul. Ku sia mandihakan tadi. Eueuh, urang mah teu murah kumaha teh pas di tempo teh ieu. Kene ngoret deui we. Ngan ieu bapak sia sikat gigi geus beak pangmeulikeun ke nya. Ulah henteu. Aing merek ngoret deui, mana koret teh di ditu kitu di kebon keneh. Ma, beuna. Ma teu guna naon? Cicing. Tong sok ker sia ka aing lah. Goblok gablek budak teh. Ingat ngajadog di ditu tong ngiru lo bareungnya. Teh menang musti aing teh dasar anak goblok sia. Aduh. Astagfirullahaladzim. Naon kitu nu ngaganyel teh? Naonnya tapi da eueuh nu ngaganyel. Perasaan berenang ieu nu ngaganyel mah puguh ye. Babawaan. Ngeuikeun di ngoret, geus rada lenglang ieu nama ye.
Mah bangga teuing meureunan engke teh ah. Gunukeun we heula ka di dieu tah garing kenges garing diruduk. Kenges garing mah diruduk babari. Lain diruduk diduruk mereunannya. Naon kami teh sarieur kirung leungit teh. Hah. Capek mending kena diuk heula we di dieu. Naon teh? Paingan seukeut. Goblok tekot asa nyogok paingan. Masa laki aing mah teu kitu ieu. Ah, capek di dieu we heula. Tau. Iya, sorangan nipu. Ah. Bacan ngalas suluh lah. Nganginjem bedog dia rek ngalas suluh kasih nyai ah. Angkat. Nih. Nyai. Ah, goblok tadi cing emang na aing bodag sugan sia. Naon? Di teteangan teh. Naon? Siapa ke mana? Ngeburung. Burung. Heeh. Eueuh, aya nama nu burung mah. Ke mana mangkatna? Teuing ka mana tuh? Goblok nyeta naon? Heeh, rek njem bedog tadi nama rek ngalas suluh. Yo. Si Abah teh geus burung aya nama. Jadi lamun nempon jelema teh mau lamun nempon jelema ieu mun aing nanya bedog sok hayang adik we bawaanana teh tami HP aing mah. Sia hajeung. Jadi sieun atuh anu kitu mah. Gelo sia teh si Abah teh ayeuna mah geus kieu tah, geus mulai rada kieu ayeuna mah. Mau HP aing mah. Mau susah njem bedog teh ke sieun. Kunaon? Geus di kade. Nya bisi ngerti pagihan meureunan sia meunang pelem tadi kadek mah. Wah, nya mangkat tah. Buru atuh aja. Lemok anjing tah ku aing ditipu sia. Aing mah asanya barang dinyem-nyem ka batur teh bongana sok jarorok leuheung-leuheung lamun garancang malikeun lah. Batan kitu sok diarampihan ge. Tuh, sa beri beuteung da can nyatu tadi teh nya da lebokeunana be aku beurit. Abong-abong salaki teh da. Aduh, kumaha ieu teh kudang teh? Nah, bisa euy ya. Geus lobong si kanu artis Hollywood. Alalus euy ya. Balik heula aing mah arek mani rek dilepen bedak. Ya, kitu gelo teh. Satu percaya aku iraha gelo na. Kamari papangi pas aing njem duit mah teu naon da cager. Aing capek ngeuleut sawah lah. Ngeuleut cai mah. Dira empang ge ani nabak di imah lan tekon. Capek goblok. Pergi. Angkatkan kembali. Unan. Naon seteh? Naon haluangan aya salaki teh anggur ge. Nyakeun bae kumaha aing mah tuh. Mere cai atuh. Sudi sia kita mere cai ka aing. Teu karasa aing mah peuting malah kumaha sia dibere cai na ku aing. Beda deui eta mah cai kamurnian, eta mah lain cai tina sungapan. Aing mau manggih rezeki di jalan ye, manggih kadu. Ingat Kak, sia ini. Yo, lamun inget ka sia aing mah. Heeh. Kurang kumaha aing sok dibere cai. Yalah hareudang ieu sapatu ieu astagfirullahaladzim. Peuting kurang kumaha dibere cai na pas teu karasa awe ku sia meureunan. Teu sopana. Kumaha? Teu karasa ku sia cai na. Henteu. Allahu Akbar. Cai nari ka mana sok? Yo. Teu aing hayang nginum heula. Hah? Hayang nginum heula. Minum naon atuh? Oh nginum cai anu baseuh. Mingke we di ditu sama padesokan nawahangan. Hayang Siap pulang di mana dia, ha? sawah. Ada mana jejer ayeuna? Jujur we. Aing pulang di sawah, numpul lauk eta mah. Naon? Dilelep karunya di useupan sugana dae teh hanya. Oh, blog lauk mah da hidupna ge na cai lain beti leuleup. Karunya geus di kamar ieu berarti lelep. Cek naon atuh ayeuna? Karek. Useup. Naon tuh ka dieu make ka dieu njor ya kena makan. Jejer. Jejer. Naga ieu mah yeuh. Naga bonar. Yeuh, Bobo bae. naon? Beri kalengkahan. Naon? Yeuh. Kalengkahan deui ka Aduh, mau bawahan. bangin euy. Kunaon kitu? Mau bangin. Ah, cek saat tebangin jejer sia ge lamun paju masuk kikituan teh sok entrugan sia ge ah. Oh, eta mah. Naon? Eta mah. Ieu kieu dengekeun sia teh. Bieu teh sisa nukri ka dieu rek nyem bedog cenah.
Sanukri mana? Di Sanukri anak namang Todin. Aneh sih tak makan ayam ieu. Bere weh tuh. Bere-bere kumaha? Yeuh, sia teh nyaah meunang aing bangga ngasah dipake ku manehna kana batu pameureunnan rejet. Ngasah mah kitu babalin aing sok ngasah kitu peuting kitu hipuna gesruk gua. Kang sia mah teh ngasah aing goblok, lain ngasah bedog sia teh. Kesal aku. Lihat di kidang-kidang teuing. Sing bisa ngabedakeun ngasah bedog jeung ngasah aing sia teh. Ngasah aing mah poe Jumaah hungkul. Wajibna ge sarua ngagesrukna mah si teh ah. Ngagesrukna mah sarua ngan obahna beda. Sukutna geus kos kitu tah. Tok karena dada teh hideng-hideng teuing salah kitu kumaha lamun kagebug kitu meureunnan modal aing. Kumaha si Sanukri ayeuna ku aing di mana bedog nalin bere itu tadi. Mintong tong dibere nginjem. Ngare rek mangkat musep ya. Rek mangkat musep mah. Ih, ya Allah. Rek mangkat musep mah mangkat we teh. Nganitip aing mah tong mere nginjem bedog teh. Karunya Cungurmu anjing. Ngas jokos bubutuh wae kabar. Aing mah aing mau pangabutuh aing batur butuh ka aing. Kolobana ge Sanukri karunya. Jojar mau dibanyut ya teh teh panek ngusep. Nam sing menang, sing gede, nitip tah bedog tong dipapek tong dijemkeun. Matur barang injem tuh bere dasar pamajikan koret aing lah. Ieu karunya budak barang Sanukri, siapa nak kinjung bedog goblok? Aduh, eta budak kinjung bedog dengan abret-abret aduh. Sanukri, iya bedog. Ieu percaya kinjung bedog. Sanukri, iya bedog teh. Bener. Gelo teh. Kumaha bedog teh? Iya siapa kinjung bedog teh? Sanukri ndorakakeun akar ka aing deh ka euy. Moal meur nginjem bedog ka aing paru sing rek mantong aing beda. Termasuk ku aing kenca sabelah, katuku sabelah, goblok sia dah. Sanukri sawas ku aing dah. Ndorakakeun bisa kemacaan. Majikan aing tadi mun bikin kopet-kopet deui dasar ieu mah teu wojas majikan awasan aing di kunaon si Sanukri di bere bedog ngarara tuh aduh dikumahakeun majikan ka aduh ieu mangarerewah Sanukri dikumahakeun naon ieu bedog ti tadi ku aing kunaon kabur abret-abretan sia pan ku aing siana disebut gelo. Dasar tikidang lalaki burung sia. Aduh. Hitung, hiji, dua, tilu, modal sia teh. Hiji, dua, tilu. Ayo, hiji, dua, tilu, opat, lima. Modal euy ya hore, meunang aing euy ya. Burung sia sudah. Cek aing ge tong diinyemkeun tengah dulu ka pamajikan ya. Aduh. Gelo sia mah. Iya, gelo mah dumuk. Ya.
aing mah sia mah burung ya. Barangannya. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala astagfirullahaladzim. Ajar mah teh kan ieu. Nanaraonan deui ieu teh. Ajar mah teh. Ini aya di rumah. Aya. Goblok mah. Aing ge jelema ku teh ala sia teh. Saya naon deui ieu? Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mang ninggalin negara liwat teh. Aya atuh ka dari itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Negara semakin Tulungan, balik kesurupan. Aing meni udak-udak kudu burung tah. Tulungan. Aduh. Allah. Hei. Allah. ewa geus kalolot teh ke kalituan wae. Tah sikat kurangna teh lah. Hirup teh Wae cari kurang nyemkeun bedog kana ka nyemkeun wae. saladar sia medit sirup teh. Lihat kumaha. Naon? Iya dumuk. Nah, kalau ke bapak pai. Geus urang geus karolot rumah saya. Kurang. Oh, ya. Oh, kalau kuncinya. Ampura, nya. Ya. Ampura. Mane ya, minta ampura kan ini tah. Ampura nya bosnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, ampuranya. Tong ka kalituan wae ngewa. Bro, keramani disalin. Dulur-dulur sadayana tina film ieu urang tiasa ngambil hikmahna. Jadi jalmi teh tong koret, tong medit jeung tatangga silih bagi, silih bantuan, silih tulungan. Nu kurang sok tamahan, nu teu aya sok pasihan. Ya. Hayu urang bantu channel ieu mudah-mudahan sing biasa ya sing mabrur oge hatur nuhun kanu parantos subscribe anu tos parantos like nu komen hatur nuhun ka sadayana tong hilap oge ya dibagikeun anu saena sok di piceulan anu karorengna ya hatur nuhun pisan ti abdi oke di sadayana kameramen pemeran oke sadayana nuhun ka sadayana warga anu tos biasa nonton ieu video mudah-mudahan sing paparingan milik rezeki anu ageng oge kuota sing kagentosan langkung amin mudah-mudahan oke tong hilapnya di like di komen di subscribe hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.